warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipihormat, teu hilap oge kasadayana rerencangan simkuring nu simkuring dipikanyaah. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu maha welas tur maha asih. Nu matak urang tiasa riung mumpulung dina kaayaan sehat walafiat sareng jajak waringkas tur bagja dina raraga nyiar elmu. Bapak sareng Ibu guru nu kusim kuring dipihormat, zaman ayeuna teh pendidikan di Indonesia diatur ku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nyaeta nu ngajadikeun Indonesia kabagi ka 3 jalur utama, nyaeta formal, non-formal, sareng informal. Pendidikan oge kabagi janten 4 jenjang, nyaeta usia dini, dasar, menengah, sareng anu kaopat mah tinggi. Kukituna arurang sadayana nuju nyiar elmu di SMAN 1 Tajur Halang nu sae sareng berkualitas. Ti tanaga pengajarna dugi ka sarana prasaranana sareng suasana diajarna di sakola ieu mah sae pisan. Tapi naha bet pendidikan di Indonesia masih keneh tinggalen ti nagara batur. Data ti World Population Review dina 2002 hiji, Indonesia aya dina paringkat ke-54 ti 78 negara. Hal ieu nu ngajadikeun pendidikan di Indonesia teh jauh tina kata sampurna sareng sae pisan. Sabab nu ngajadikeun pendidikan di Indonesia masih keneh tinggalen ti nagara batur nyaeta kirang meratana penyebaran tenaga pendidik nyaeta guru ka daerah-daerah nu hese dijuk-juk ku kandaraan. Rendahna kualitas pangajar, gedung sakola nu kirang layak, sareng awisna biaya sakola di Indonesia ieu nu ngajadikeun Indonesia teh tinggalen dina segi pendidikan. Nya kitu teh ari kamiskinan teh bener-bener jadi patokan keur diajar. Kukituna hayu urang sasarengan diajar sing getol teras teu hilap oge ngahormat kanu jadi guru meh barokah elmu sareng niat mimiti urang sadayana nu ngajadikeun kualitas pendidikan di Indonesia teh maju tetinggalen ti nagara batur. Sateu acan biantara ieu kusim kuring tutup aya nu bade simkuring sampaikeun. Intina hayu urang ngahontal cita-cita nu pangluhurna meh tiasa janten ngamajukeun pendidikan Indonesia dina sagala rupina. Bapak sareng Ibu guru nu kusim kuring dipihormat, sakitu kirang leuwihna biantara pendidikan Indonesia ti simkuring, bilih aya paribasa sareng sifat simkuring anu kirang merenah kana hate sadayana nada dihapunten. Mugia arurang sadayana istiqomah dina jalan kamuliaan sareng aya dina ginanjar kawilujengan nu ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.